qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Nah naon dia ketebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek oh iya clek oh iya geus teu kahartieun ku jelema. Eta Gus Dur lalakonan loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot. Pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan. Ku hari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun. Kabeh kalar itu bae ku sabab lawan ruang lingkup urang. Teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah janu salamat tukang beca. Sakit itu bahaya tamah. Tuh bebeja dek narik didorong-dorong. Sakit. Masya Allah karim. Ya Allah ya mal kaharti. Mal kaharti. Kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon. Atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedangkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan. Pan aya hakikat manusia mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pan datang ka jati diri. Ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu mau, aya nu gajah, aya nu ora, ya minimal buaya lah. Bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah. Canu nyaho nya napang buayana. Gusti Allah teu urang teh teh jauh kana hakikat lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh. Urang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mah manusia padahal hakikatna mah wallahu a'lam. Meureun urang ge inggis mung kaluar meureun hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah ieu gaji kawalian teh hese boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese urang mun nyaritakeun hikam hese jasa menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese lantaran tama lain caritaan mubtada khobar lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syah atau ilah rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan ka Mekah
mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i segala toab segala mah geus teu beres paneta can ka Mekah panjana kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten baturang teh tas papanganten bebeja anu haju ku urang dicaritakeun dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa kajen tingku kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh ka mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan di teh henteu cek cenah teh terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleuh eueuh geus tah eueuh geus tunggul bae ai nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh atuh aya mun urang deuleuh yuk ngagejebur haba ka dinya moal geus sebab naon caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weuh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jaret deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana ditampilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan maning diranteh apa ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus-anggeus sejuta rasa aya di dinya kabeh urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda nya maca Quran rasana beda salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah kapanggih jeung afalna kapanggih jeung sifatna kapanggih jeung sagala rupa nu mantep keur salat eta senyum sorangan mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade aning bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim an ummi atiyata riwayatkan ingsun saking Nyi Ummi Atiyah radhiyallahu anha muga-muga nilar bendu safa Allah anha saking Nyi Ummi Atiyah bagus mun pake ngaran kurang tah ngaran anak urang jadi kadengena agamais arobais jadi ngeunaheun kai masa kai mah Ibu Ummi Atiyah ngeunaheun kan kadengena tiis anak ka mana ulina kai mah Oktavia aduh Gusti Allah henteu Oktavia aya eta tadi mah Ibu Kanisem aduh serem kadengena Masya Allah, ya Allah. Aya deui cek MZT omaban aya deui. Ya bibi ya Muhammad enak kan? Ya bibi ya Tugimin. Aduh, Nabi Tugimin. Masya Allah, alhamdulillah. Qala ta'ala gojab ya Ummi Atiyah. Jadi ngaran ge pengaruh. Sangat pengaruh ngaran teh ulah disangka bangsa ngaran Asmawi teh moal sugih jasa
Aduh, tapi ternyata aya oge si Dusugi. Nuhina ngucap-ngucap lebat nuhina dan cegah ingsun sadaya minitiba'il janaizi saking anuti ing pirang-pirang janazah walam yu'zam alaina lan oranana den mistiaken ya nahyu ing atase ingsun sadaya muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih. Kami cek umi atia dilarang ku Kangjeng Rasul ngiringkeun janazah ngan teu dipastikeun ka kami sebenarna mah loba keneh salian kami ge anu dilarang. Jelas nama awewe sering dilarang ku Kangjeng Nabi ngiringkeun janazah ka kubur. Tidinya lah akhir nama jadi sababaraha mazhab nurutkeun ceuk mazhab urang mah mazhab Syafi'i ulah awewe mah ulah ngiringkeun janazah ka kuburan ulah teteh makruh ge hampir makruh tahrim. Komun di zaman urang ayeuna mah lantaran boro-boro nu lain ustad-ustad gelurak lirik bae. Atuh boro-boro Ustad Habib na galurak lirik bae. Atek geus ulah sakurang iring. Aya urang mah gor, ini kan mengantarkan terakhir bapak-bapak saya, kok enggak boleh? Situ yang enggak boleh. Mun urang dipasrahkeun mah udah lu aja gua pada pulang dah lu nguburin dulu situ dah. Coba ge ka awewe udah situ lu yang macul lu yang duanya ge ceurik sorangan ge dititaulah mangamu ku urang teh mun urang baralik titahnyana bae nguburkeun ceurik sarewe emang senjata awewe itu adalah menangis. Senjata paling istimewa jitu jasa awewe mah. Geus beakeun bae ngomong aja bae nyung sebrek ceurik. Kebingungan Cek Habib ini bagaimana ini dirayu salah enggak dirayu salah saja senjata ampuhna ceurik eta. Ai lalaki mah senjata ampuhna teh ninggalkeun imah. Pum, wah sabodo. Eta beda, jadi beda senjata. Geus tararis datang deui lalaki mah ka dinya tuh ngaranna ge buaya darat. Saya mau urusan lalai caritana jadi nuturkeun ngiringkeun janazah ka kubur awewe mah dilarang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lalaki bae. Al-qaulur raji bin nisbat li hadha zaman alladhi kathura fihi al-fasad. Tawi kaul kang unggul kalawan den nisbatkeun kadua ikilah zaman kang akeh pihi ing dalam zaman opo karusakan wartafa'al hijabu lan narima ilang opo aling-aling adam muttiba'il janaiz didinya wa adam jadi ittiba'ul janaiz ala nisa'i tulis di sisina wa hadza iskalun wa hadza iskalun la ala shawab ada muttiba'il janaiz bagus gitu. Lan nisa'i jadi kaul roje dinisbatkeun ka zaman tahun 2012 mah anu loba pisan karusakan lantaran jelalatan mata-mata lalaki wartabal hijab awena geus teu make kerudung. Eta mah ada mutibail janaiz anal jalan iza ulah sok ngiringkeun janazah bagi awewe mah ulah antaran ke batur nguburkeun nya nama bobogohan kan eta penghinaan terhadap mayit minimal mata mayan mata tring treng nah eta kan lantaran mata ge bicara lain sungut bae akhi cek tukang syair dulur gaula anal jufun sanyana talakop mata teh tatahadasu eta ngomong sabenerna mah lirikan pertama tring lirikan kedua tring lirikan katilu nyung sebut atuh geus kitu sabenerna masyaallah tuh kitunya nyung seb hate luluh
Kok mau jadi beres senyum? Waduh, dunia ini milik kita berdua. Aduh, budak oplok jasa. Yang lain ngontrak semua. Geus teu beres da teh geus gitu. Akibatna atuh lamun kurang modal motor dijual eta akibat main mata. Akibat main mata motor geus beak, sepeda dijual, sepeda geus beak, baju-baju dijual. Eueuh jualan deui aya ge kitab tafsir Munir jual bae. Eta jahat jasa eta dari mata turun ke hati seperti kitu. Mantak ulah, mantak cekolot baheula mah jangan suka main api nanti terbakar. Budak kuari mah hayang nyaho terbakar na gua. Blon teh coba. Wal musibatu ma bariha mauqi'uha minan nufus mulihban lan utaya musibah iku aranana lubar-lubar opo tunibane musibah. Saking pirang-pirang awak-awakan muliman iku kang lara, sedangkan musibah teu eureun-eureun terjadi ka awak eta teh panyakit nyeri. Wan nisa'u la sabra lahunna wala qudrata lahunna ala hamlil janaiz. Dan utai pirang-pirang wadon maiku arana nahan uji iku maujud gadoe nisa. Dan aranana kawasa iku maujud lahunna gadoe nisa ala hamlil janaiz. Ngatasna nanggung ing pirang-pirang janazah sumartane ma'al khaufi sumartane wedi minta kasufi mahasinihinna saking narima kabuka pirang-pirang kecantikanana nisa. Sedengkeun awewe mah teu tahan uji teu aya kawasa kana mawa janazah. Jadi bahkan ngiringkeun janazah neuleuh janazah bari rempan jasa tina kabuka kagelisanana kacantikanana. Sedengkeun lalaki di mana-mana neuleuh wajah awewe nu geulis beda bae. Boro-boro anu can kawin nu geus kawin ge rada lain deui bae. Bangunna teh haju bener-benerkeun kopeah, haju bener-benerkeun atuh kancing. Aju beda ta eta pangaruhna kos kitu. Atuh Habib ge sorbana di lempeng-lempeng. Eta akibat deredo geulis eta kos kitu. Jadi aya efek langsung eta mah otomatis berarti diciptakeun ku Gusti Allah eta mah mun cara mobil di atas Innova. Asal dipencet bae geus bae jadi harurung kabeh. Nah ieu ge asal neuleuh langsung. Masyaallah geus bahaya geus ulah lah geus suka nu ulah we geus awewe mah ulah. Sok kilu campur ka urusan-urusan kos kada itu di imah bae geus awewe mah. Walidzalan kena iki wala sabra lahuna golar Rasul ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liniswatin gade pirang-pirang wadon atsba'nal janazah kang ngiringkeun ieu niswa ing janazah ngucap-ngucap ing lafaz irjana ma'zuratin ghaira majuratin balik bae sira wadon ma'zuratin ale kang sakehe kang daroraka ghaira majuratin tur hale orana kang den ganjar geus balik bae lantaran ieu berangkat ka kuburan dengan sakadar dosa hungkul teu aya ganjaranana. Masyaallah. At-tahlilul labzi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum aniku tetap setengah saking ashabul ahwal mayyabqa fil hal Dari wong kang tetap maning dalam hal ba'da tamakkunihi fis suhud dalam sausane kongange yang maning dalam suhud fayakunu kutuban fil ahwal maka ana yaman iku dadi kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegeddama kaya barang kang wis narima dingin yamma
Anil Bustami saking Abu Yazid al-Bustami ila anna sahibal maqam mu'ahalun lil iqtida'i wal ihtida' angin zatuhuda sahibal maqam iku kang den ahli akan gadwe den anutilan nuduhaken wa hilafi sahibil ahwal galawan perbedaan kang anduweni pirang-pirang hal fala yuqtada bihi fi halis sakari maka ora den anuti apa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabok sahibil ahwal wa qalla mayan jahu ala yadaihi lan stitik sapa wong kang maedahaken yaman ing atase tangane man atawa ing atase gegawasane man li su'bati tarbiyatihi karena ngel atawa ese narbiyahe siman kahali abisyata kahali abisyata il khumar kaya tingkah ki abisyata al khumar faqad hukiya maka teman-teman dan caritakeun apa satuhune ya ki abisyata kana iku anaya abisyata iku yu'allikul murida rasahu asfala ngagantungaken ya abisyata ing murida ing sirahe murid ingkang asor warijlahi lan ing sikil rene ya murid fauqa ing dalam dukur wa yuqadun nara wa yukidu lan ngurubakan ya abisyata ing geni tah tahu ing dalam asar-asar ing murid fa awalus sayr ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma halun gari-gari hal wa huwa zauku dan utawi hal taiku nyicipi manisa ibadah wa suma surbu gari-gari ngumbe suma sakaru gari-gari mabok sumal magamu gari-gari maqab wa huwa sahwu lan utawi ya magam iku asahwu sahwu iku asahwu sahwu tere anggeus ye kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah murid teu paham-paham disebut belet kabeh meureun bohong disebut pinter ja bodoh bae geus kieu bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah ese lamun urang nyaritakeun bangsa jelema geus laluhur teu kaharti kuno bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggali efek jeung reaksi pada adu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat jadi geus teu kaharti Okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya bin Malkan harti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae keweueuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mangadatang ka ruang lingkup syariat tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah, jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel di bolongan bae. Pan teu kaharti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan, teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak. Ta eta mah pemikiran syariat datang kadinya bae tapi Kangjeng Nabi Khadir mah lain datang kadinya tuh deuleu di ujung
tah kos kitu teteh hese teteh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khidir alaihis moal kaharti. Kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung aju manggih budak eta keur ulin datang dicekel bae dipencit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khidir beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu heuy manya budak teu salah teu dosa dipaehan aduh kumaha ieu ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khidir kumaha caranya lemetkeunna neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus baleg ka dituna bakal jadi kafir maning paeh meme baleg salamet teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabbi nu mentak daripada kawin ka parawan maning karangda kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek lain legit kitu jadi geus katebak bae ti heula geus katebak nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek oh iya geus teu kahartieun ku jelema eta Gus Dur lalakonan loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan ku ari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna eueuh nu salah janu salah mah tukang beca sakitu bahaya tah mah tuh bebeja dek narik didorong-dorong sakit Masya Allah karib ya Allah ya mal kaharti kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedangkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan pan aya hakikat manusana mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pan datang ka jati diri ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah anu nyaho nya napang buayana Gusti Allah teu urang teh jauh kana hakikat lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh
orang lamun dideleukeun ka hakikat nama manusia nu wujud bentuk nama manusia padahal hakikat nama wallahu a'lam. Meureun urang ge inggis mung kaluar meureun hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh hese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese. Urang mun nyaritakeun hikam hese jasa, menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese. Lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih, lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syekh atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna. Ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan ka Mekah. Mau tidak mau panjana nyaritakeun sagala sa'i, sagala toab, sagala mah geus teu bereres paneta can ka Mekah panjana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten. Baturang teh atas papanganten bebeja anu haju kurang diceritakan dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa kajen tingku kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh ka mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan deui teh henteu cek nya teh. Terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuring geus aya konblokan coba urang deuleuh eueuh anggeus da. Eueuh anggeus tunggul bae ge. Aya nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh. Atuh aya, mun urang deuleuh yuk ngagejebur haba ka dinya. Moal anggeus. Sebab naon? Caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weudeul asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jaret deui. Masya Allah pohara jasa. Andai kata kumanehanana hitam pilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan mah maning diranteh apa ka ditu. Nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus-anggeus sejuta rasa aya di dinya kabeh. Urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda, nya maca Quran rasana beda, salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana. Geus pokona mah sulit dicaritakeun. Salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah, kapanggih jeung afalna, kapanggih jeung sifatna, kapanggih jeung sagala rupa. Nu mantep keur salat eta senyum sorangan. Mantap besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae. Nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkuni fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae. Numantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam mu'ahalun lil iktida wal ihtida
angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bi khilaf sahibil ahwal pala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia-rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakalna kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur majzub eta kitab teu meunang diwurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang dibikeun sebabna nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan beus hindeup dibaca silakan beus diurukeun asal boga guru kitab aufaq kula ngarang kitab aufaq dalam kaayaan keur sahu keur cager beja dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau majzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyanana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyanana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk aya kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkup adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku teu meunang dibaca nah kitulah kaen lantak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana sahibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh teu bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam aya engke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya anu resepna teh ka ngaji tafsir aya anu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal teh eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng ka resep karesep teh lamun endek dididik bisa nek dididik teh bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tah ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing bae siapa sia itu mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah masyaallah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca sholawat ieu resepna teh aya zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watakna teh ieu dituduhkeun kuari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kewalian mah ieu mah pada urang na bae mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke bahan musik kabehan
nyaritakeun ilmu kawalian hese nama tuh moal karti atuh moal kaharti ya juru miah ge can becus tu juru miah ge can becus ge ilmu kawalian emang keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu sholawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ dua nana dua beli jualan habak sia organ iya nu pancerek kieu nyawan nang ti Habib aing Habib kos kitu teh nah dibere kurang notna seserian tadi bere engge kasurupan meureun jatilok biasa nama Habib nah iya dibere teh tapi lain jang hiburan ingat awas dek dibilukeun ka Gusti Allah lantaran make Quran teu aya watak Quran make sholawat teu aya watak baca sholawat maca kitab Fathul Muin puyeng nu aya maca Bukhari waunangan ka Haji Bukhari hese ieu wah ieu musik guru wali mah kos kitu ayo musik sia musik naon sia nu nyanyi nu bisa nah di balik kerudung sok kayak gitu nyanyi biasa terus engke kan dina nyanyian teh terlena aya ngeunahkeun nyana teh poho ka sagala rupa nu mantak eta joget ajug acungan ge eta poho kana naon bener kan sia osokan jadi ilmu kawalian teh kos kitu tapi lain dek jang hiburan lamun jang hiburan jahanam bagianana idek lawan dia dek ngabilukeun ka resep dirina melalui musik ya sia engke terlena nyana tas saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah kumaha carana atuh itu nu nyaho lain urang khalifah nu nyaho mun keur nge gitar di mana sih mimitina ya di A emang aya kitu A hah ayo jadi D apa aya D oh di G suara G ye Haji Pudoli G ye jadi kudunya orang pelebah mana ya tok geura ngagitar ndek ngaritem ndek ngabas silakan ji atuh ilmu kawalian mah kosi batak Gus Dur nyaho bae ge musik nyaho main bola nyaho sagala nyaho lantaran aya jelema nu terlena ku main bola tongton Gus ya main bola tapi dek dibilukeun lain dek ditah nonton main bola hiburan lain dek dibilukeun ketika terlena hoya eta teh keur fokusnya na ngaranna bilukeun ka Allah bisa teu ngabilukeun anak teu bisa ulah sia bisa teu ngabilukeun anak bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu silakan tanu mantak ulah kaget lamun wali nyuling mantak sing ada tah tukang suling omaira mau bawa wali eta ngacak seperti ngacak ilmu kewalian ieu dek carita naon kitu nurunkeun jadi deudeuh urat jaka bae bisa jadi wali bari sajarah di wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah ingat ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali atuh garongna jadi wali mah deuk kumaha atuh je atuh urang deui ka karek adu kotok doang itu mah garong pembunuh jara di wali nu mantak eueun naonan karek adu kotok mah pale kotok adukeun deui ulah pesimis jeung ulah suudzon mantak Gus Dur teu pernah suudzon datang Cina ieu datang Kristen ayo datang bule bila perlu yang lebih bule lagi ayo
Oh masalah maksudnya dek dibiluk-bilukan mampun teh ketika teu mampu atuh urusan nyana teu manggeus dituduhkeun teu bisa urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah ngan satungtung datang atuh mal ka harti nu mantake datang ka jelema luhur mah macem-macem anu rapih pakaianana awewe datang anu kurang rapih datang anu make rok mini datang anu susuna mentol datang aduh Cak Habib ini dia atuh lamun haju ngolembar cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar dicarekan ku Gusti Allah ai urang meresepna kanu kituna sih lain dek tutulungna ai wali mah dek nulungan ieu teh gerak Allah datang ka dieu makhluk Allah datang ka aing makhluk Allah ngagerakeun Allah lamun haju aing resep aing dikutuk ku Gusti Allah geus ulah paling tanyakeun nomor HP-na bae sing hade lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam bila perlu nu make sempak kan asa ulah asa saha bae geus maksudna atuh aya usaha sama deureus bae gitu geus baal ka harti loba lah kiai nu ngomong lah cenah bata mah datang na nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna ulang urusan batur sia bae datang ka mana geulana riweuh amat atuh ngariweuhan batur buat ting batur mah trekel geragag ulah sok karieuhan batur engke ulah suuzon nyana bae geus datang ka mana heulanan nyana geus datang ka mana mun magahan datang ka mana mun zikir datang ka mana mun muraqabah datang ka mana ulah sok tetamu nu kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan ji atuh indah deuleu susu lamun urang aja ngolembar bahaya Allah sing hade pan sia teh keur dideukeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah dicoba ku Allah tak nu rapih dicoba nu setengah rapih dicoba anu kadeuleu sagala rupana mun urang teger cak Allah ya anta habibi ya Muhammad ya habibi ya tugimin ji atuh deuk disadikeun ya habibi anta khalili ka Kangjeng Nabi Ibrahim anta khalili ka Kangjeng Nabi Muhammad anta habibi sanggeus dicoba atuh urang ge sarua itu ka Nabi ka urang ge sarua ya Habib Razak anta habibi weuy cak Gusti Allah menang dua poe ya Habib Razak anta batal habibina aduh ji atuh tambah per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah naik turunlah pangkat jana teh selalu dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan ieu kabeh cobaan mata aing mere mata ka sia lain nu sia mah hak pake doang aing make aturan nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu nah kuari ku aing dikiriman ye nu henteu meunang dideuleu coba sia kuatan teh menurut pikir teu beunang teh dideuleu ku aing dikiriman kumaha pandangan hate sia can tepi urang mah kadinya mun can tepi geus bae ku ari mah anta anak-anak ya atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah Ipu Doli maka karak neuleu rambut ngulimar waduh ini mah sansil ini mah cak Gusti Allah batal je sia batal geus dicoret di Lauhil Mahfudna kakarak neuleu ngagebay rambut doang ge waduh ini mah sun silek wih dikiriman deui dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus waduh ieu mah capluk Masya Allah hese hayang tetep istiqomah di hareupeun Allah sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah lamun sia ngaku aing pangeran ibadah ka aing mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing deuk nyilib ka mana urang ka Malaysia nyilib aing cenah deuk maksiat ka Malaysia je cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing lah aing mah cenah ka negro ge sarua lah cenah deuk ka Ethiopia bae jahari deung meureun lain buatan Allah nang aing lah cenah deuk ka Gunung Karang bae ka Sumur 7 eta deui deuk ka mana sia lumpat hayo
Ji teh agan dunia nu lain nang nyeun aing si aidek wasiat mah. Nah, jadi kesimpulan anak guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamun aja teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarek jadi bupati. Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun. Bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana, joger be macul di luhur istana. Cak menteri teh Tuan Raja, kulan itu aya anu macul di luhur. Je sa duka cenah teu wau. Raja tuh keluar. Sa eta abdi keur naon eta? Keur macul. Jangan melak cau. Manya melak cau di luhur. Cak Raja Ar-Rasyid manya melak cau di luhur istana. Eta bae manya hayang jadi wali di luhur kasur. Ji jah. Eta teh Tuan Raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali. Aing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid bae jelema pinter. Nu mantak dibere siloka. Ai hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali. Geus jana eta silokana nya macul di luhur istana kotrek dek melak cau kula di dieu. Manya melak cau di luhur, manya yang jadi wali di spring bed. Teu bisa atuh. Ku kakara turun. Turun kakara pas ini naon kula bisa teu dididik sanu teu bisa cek Abu Nawas. Boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali. Cak Harun Ar-Rasyid model tuh kotok bae nurut. Komo jelema boga pikiran boga akal kotok bae kurang paraban kurungan beunang bae saminggu lepaskeun sok tambah ker bisa nyatuan di dieu. Kotok eta cek Abu Nawas atuh komo Tuan Raja. Ya ipis ku kula mah. Jahenya atuh kaharti bae ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut. Ulah kakarak embe orai bisa nurut ku jelema. Ji jahenya cek atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur. Atuh pan ieu mah cenah istana mah tinggalkeun istanana. Aju kudu ka mana kaleuweung. Hees teh ku ulah mikiran hees. Engke kukula di pagahan heesna walaupun engke dihandapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees. Kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai. Leuwih tibatan kasur embol-embolan cenah. Ji atuh kayak di dahar, masalah cek ada di lahar. Asal di jero beuteungna urang bisa zikir. Ih bener gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid. Geus kula ndek tinggalkeun ke kerajaan. Tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang. Cenah ieu geus geridit piceun habek beulem. Masyaallah, nah ieu lah moal kaharti. Moal kaharti didikan mantak dididikna jelema aya anu lempang maneh. Yang mana lempang? Ulah mawa duit, ulah make sendal lempang. Ti dieu ka Jawa Timur, ti Jawa Timur balik deui ka dieu. Nu dimaksud naon? Eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leungit lamun teu lempang. Sia mah tah empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah. Kedukan ke asal dikeduk, urukeun deui. Kedukan, keduk deui. Urug deui, keduk deui. Pan ieu ku eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun. Ta eta teh teu nyaho urang mah hiwal ti khalifah anu nyaho. Masyaallah. Sia pan eureun nyuling, suling ayo. Suling deui sia nyuling deui, nyuling. Ayo deui terus. Deui ulah eureun-eureun. Ulah eureun ayo terus nyuling datang ka terlena. Datang ke pasrah ngadaengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid adat bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun keur ngagitar bisa teu pada zikir teu bisa haram ngaji sebagai ta'alatul lahwi. Ketika orang ngagitar ingat ke Allah, la ilaha illallah, kontreng. Tapi lain ukuran syariat.
lain ukuran syarat jeung teu salilana ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teu ma'alatul lahwi mah ieu mah ngan ngabilukeun doang nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti kos kitulah ilmu kawalian nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah ulah ngaguru torekat mah ulah ngaguru bantut dina torekat mah neraka bantut dina swagonam paling gede hitut lamun urang meulem huy bantut paling dut lamun endog terab endog bantut atuh terab tapi torekat bantut bahaya lawan coba rasa jadi wali na aya engke ka jelema mambung sasalaman asal luhur bae tuju kanana geus kitu bae padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna engke kanyahoanana reaksina naon di masyarakat cinta henteu malah benci jelema teh beda kajenting salah kadeleuna tapi nyana deukeut ka Allah malah wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener tapi urang kuari nu encan deukeut ka Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik nya ka ditu kudu pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak teu mah kitu bae teh mah geus pokona mah nah ieu keur carita bihilafi sahibil ahwal fala yuktada bihi fi halis sakarihi wa galla mayan yaw saeutik pisan jelema anu bisa nyalametkeun atas di kudirina lantaran li suubati tarbiyatihi hese narbiyahna sahibil ahwal teu bisa narbiyah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina sakumaha tingkah Abu Syatta al-Khummar wallahu a'lam. Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah belah kaler kosong belah kaler rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala
lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah Kotak, belah kaler, kotak. Belah kaler, kosong. Belah kaler. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah